Udah di akuarium. Terus di Tonton. YouTube bukan di akuarium. Terus. Terus tahu lah. Tong hilap. Komen, like. Dan subscribe. Nah, ada video. Ante. Loba kuota boga. Boga. Coba. Ya. Mana kaboga cemilan. Lain. Cemilannya hangun mana dah. Ini kamera itu. Eta mah tai orok sih aja mah dibahar. Kenapa ya? Ngeunah teh, Ji? 3 balik. Ngeunah teh eta. Tapi sing hayang udud. Dia kan udah udud. Ya, balik cepelan. Api-api hungkul. Moal. Kelak. Siap. Kamu siap ngomong. Siap. Iya. Ini mana? Kita pakai kacamata. Yang tong baca ngomong belah itu, yang belah itu. Oh. Iya, bising virus corona. Oh, sok. Bising virus corona siapa di sawah. Jempe. 1, 2, 3. Neng namun tes ajeng kertas nih. Mengajak seserian rasa yang sering. Kesatu nih kak jawab. Di video. Acan. Dapat siapa? Pakai kacamata. Nanti cing neng. Sok. Neng namun tes ajeng kertas nih aja. Itu dah seserian wae. Ajeng sih. Aku tanya tahan nanti. Ini duanya di langit. Murah tuh durasi. Yang kedua itu yang tangsi udah ajak sih. Siap. 1, 2, 3. Waduh. Kita dokter Enda. Jangan. Ibu ada benar. Ayo. Ye, dah tidak. Nah, rawat. Tong seri yang gerak. Nama agak. Tahan napas sila. Ayo, mau ikan ulat juga. Oh, bener. Ayo, ya. Kuma si Dede. Nyampe. Yang kerja. Bocah itu apa? Tarik bawah. Ayo, matut dia. Ini, ya, tuh. Enak. Ya, sudah wae.
Bolong. Neng naon dak ajeng kerja teh nikah jeung AA. Kita neng teh teu kudu nyosot, teu kudu ngurus anak, teu kudu gegero, teu kudu nyuci, teu kudu ngopel, teu kudu nyuci setrika. Ayo neng kuduna naon? Jadi tukang ojek. Si Aji dia pakai kacamata, dia mending halus dia. Dia. Apa sih yang? Kakak udah. Yang modal. Neng udah agak kerja tadi saja AA. Kemana namun apa ini? Cok. Neng namun agak kerja tadi saja AA. Katanya neng tuh kudu capek. Tuh kudu nyosot, tuh kudu gegero, tuh kudu nyuci, tuh kudu kedah ngurus putra, tuh kudu ngestrika, tuh kudu kedah anaon kerja teh. Ayo neng jangan di naon. Jadi tukang ojek. Terus ya. Tong ciri neng. Mati. Ayo dong. Siap ya, siap. Neng lawan ajeng kerja teh nikah jeung AA. Kita neng teh kudu capek, teu kudu nyosot, teu kudu gegero, teu kudu nyuci, teu kudu ngurus incu budak. Nah, nek kerja teh itu. Itu lah. Kira, cok. Hiji, 2, 3. Neng udah ajeng kerja teh nikah jeung AA. Kita neng teh kudu capek, kudu nyosot, kudu gegero, kudu nyuci, kudu kudu geras anak, kudu. Nah, kakak itu bener. Kakak. Kakak. Cok. Merah Neng kerja teh nikah jeung AA. Namun kerja kenapa? Neng lamun tos ageng ke kerja teh nikah jeung AA. Neng namun tos ageng kerja teh nikah jeung AA. Kita neng teh kedah capek, teu kudu gegero, teu kudu nyosot, teu kudu ngurus anak, teu kudu nyuci, teu kudu nanaon. Kerja teh neng ke namun tos ageng kerja teh nikah jeung AA. Kita neng teh kedah capek, teu kudu gegero, teu kudu nyosot, teu kudu nyuci, teu kedah ngurus anak. Naon we kerja teh? Henteu. Kita langsung ayo teh kudu jadi naon gitu. Ayo aing kudu jadi naon aja. Tukang ojek. Neng lamun tos ageng kerja teh nikah jeung AA. Kita neng teh teu kedah capek, teu kedah gegero, teu kedah nyuci, teu kedah ngurus anak, teu kedah ngurus incu. Ai neng kena mutas ageng kerja teh nikah jeung AA. Kita neng teh kudu capek, teu kedah gegero, teu kedah nyuci, teu kedah ngepel, teu kedah bebersih, teu kedah ngurus anak. Ayo neng kudu kumaha? Ngojek. Neng kena mutas ageng kerja teh nikah jeung AA. Namun kita neng teh kudu capek, teu kedah gegero, teu kedah nyuci, teu kedah ngepel, teu kedah nyetrika, teu kedah ngurus anak, teu kedah ngurus incu. Ayo neng kudu kumaha? Jadi tukang ojek. Iya sih, sebelon. Neng kena mutas ageng kerja teh nikah jeung AA. Namun kita neng teh kudu capek, teu kedah gegero, teu kedah nyuci, teu kedah ngepel, teu kedah nyetrika, teu kedah ngurus anak, teu kedah ngurus incu. Ayo neng kudu kumaha? Jadi tukang ojek. Iya sih, sebelon. Kade tong hilap. Nonton YouTube di CS Capruk dan jangan lupa like, komen dan share.